Akang, Akang, kemana ya si Akang? Ai, orang itu jelemana. Eta si Akang hirup pungeunah-ngeunah teuing. Mantap. Mantap, geraneangan gawe ka ditu. Ngaekok bae di imah. Sagras deui, Nyai. Beh, kopi nage. Susu atuh. Heh, Akang, ulah-ulah kopi jeung susu enteh ge teu boga. Meuli atuh, Nyai. Meuli pake naon? Make daun. Ari Nyai meuli make duit atuh. Heuh, lamun aya duitna Akang. Pugu ge duitna aya 2000 perak deui. Tah duitna. Belikeun kopi pahit jah. Menang sabungkus yeun. Ngeunah bae, pugu ceung meuli uyah. Jajang meuli lauk asin mah teu cukup. Lamun teu cukup, geus lah belikeun kopi pahit pae. Oh, jadi Akang keukeuh hayang ngopi deui. Oh, Nyai. Ke dijieunkeun ku aing kopi spesial. Tah, kitu Nyai. Nyai mah geulis. Bodoh amat. Tah, kitu. Mantap pokona mah. Rasakeun Akang kopi spesial buatan aing. Dila amat yun si Nyai. Nyanyi kopi ke. Tuh, datang. Tah Akang kopina. Kopi spesial yun, Nyai. Heuh, kopi spesial. Sok gerak inung ku Akang. Kira aman kopi na. Kopi na ano yun, Nyai. Eta mah lain kopi, tapi bujur saeng ku aing dikerok. Eta si Nyai, kubang kabida-bida amat kaing.